malaikat jelema ngarumpul kabeh. Oh, triliunan manusia. Tanya ku malaikat, "Hei manusia, hayang ka mana ieu karumpul di dieu?" "Surga." Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ye ka surga hese teknya. Antri hiji-hiji hese sakaligus ge hese, maka ieu aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana, nu berani waktu di duniana, bisa belah katuhu. Anu teu gagah teu berani belah encak. Cak lalaki berani naon ya? Berani nyandong. Wah, awewe anu di duniana dicandung, salakina anu berani nyandong katuhu. Anu di duniana teu nyandung kenca. Insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatukeun ka sorgana ti heula. Wah, mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol opat. Awewe nu dicandung ka katuhu, lalaki nu nyandung ka katuhu. Beuh, suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Sak. Cek malaikat sia nyandung teu? Henteu. Ieu mah teu mana? Ieu mah nu ditiulakeun ka surga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan, kakana ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa keuda ka dieu bae. Cek yang mana pamajikan? Tuh, gerokeun mere, ku malaikat gerokeun. Hei, kunaon salaki titah ka dieu bae? Aya beti heula cek jana teh. Banteu nyandung. Ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun. Cek nyana geus bisi titah ieu mah geus titah. Teu daekeun bae. Bener sia waktu di dunia titah nyandung. Bobo. Pundeg ge kakarak endeg doang nyana bos nyen kokoprak cek nyana teh. Hati sih kunaon dititahan ka dieu bae. Cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nyana. Padahal malah tuh kula marah bae sapira awewe. Ya buktina batur ge nyararan dong marah henteu naon. Tah mata ku kula titah kali itu bonganna teu berani waktu di duniana. Yo, malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu padeuri ka sorgana. Berarti itu ribut. Wah, ribut tuh belah kenca. Malaikat ke tenang ya kudu udah ribut, nyalahkeun ka salakina, pamajikan ra ribut dirinya. Masa diteruskeun dongeng nyaradung kabeh ya. Malaikat nenangkeun jelema. Oh, ribut. Naon ini pake karibut bongana. Salaki teu boga keberanian kitu teh. Tungtungna mah kami pandeuri ka sorgana. Oh, didegung-degung ku pamajikan sia-si. Sandung aing keur ieu atuh. Sia marah bae, tuh marah ge moal kebal aing. Jangan geus ge marah, jangan moal naon. Wah, teu daek nyandung, tungtung mah pandeuri ka sorga. Cek awe minggu hareup aing moal ngaji. Allah. Ribu pas belah kanan segera surga. Sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu nasib cak salaki atuh kalau ngomong lah tuh geus hantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk. Yang tidak adil segera ke jahanam. Wah sia. Tadi aja pendek nyandung terjadi. Bohong aing jak jana. Aduh udah kencak. Hei, itu keterjadi kunaon? Kunaon itu terjadi? Tengah romongnya nah. Tengah romong cari cing. Hei, pancen ka surga. Itu makan terus tuh itu mah terus iya kok ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna Aisyah gak ngomong tunggu nama aing teh we ka neraka tah kakara dirinya lalaki nu ieu teh tuh kadena aing teh nu mantak teu nyandung geus teu adil
iya tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon tuh ka surga boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bae King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang diberangkat ta moal batur berangkat urang berangkat ta moal eta sakitu ge deuk ka Mekah umur mah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sia di urang baongana sia keur teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam legeg ku sia heula jadi nu nyandung diheulakeun nu adil ka sorgana ti heula anu teu adil ka nerakana ti heula alhamdulillah ya rabbil ada tuntunan nu dikencat teh riuk bedame nya kalah urang salah kabar bae tuh jadi lu jelema kana raraka kitu ngan itu nu ti heula mah kabita cenah geus nikmat biasa tah jang pertimbangan urang wari kira-kira geus meujeunna mah usaha aing eukeur rada maju awak sehat haju awewe na aya nu daek dicandung deh aku nyandung masalah eta surga Masya Allah asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya aduh aing kuatna laporanna rariweuh bae nu nyandung teh eueuh ngeunah nu laporan ngeunah ribut bae nafsu padahal hirup di dunia moal kebal sanajan harta babagi ge atuh dahar-dahar keneh cenah beusi kacokot kunung ora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia ge moal atuh ceuk urang mah balalager bae sih itu tah aduh tah malaikat tenang guys cek malaikat tugas saya telah selesai soal pernyandungan coba ganti deui malaikat mulai Masya Allah lah cenah kiuci cek awewe kos gitu nya mah asal begitu kos gitu bae aja lah bae